Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas hiji. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna halaman 30 hiji. Kaca ke 30 hiji, atanapi halaman 30 hiji. Nitenan foto kulawarga. Nah, sameme diajar sadiakeun heula foto kulawarga hidep pek tempelkeun di handap. Terus caritakeun di hareup saurang-saurang. Tah, jadi di dieu mah nya ku sabab daring, mangga saupamina aya foto tempelkeun. Teras di dieu nu bena ngalengkepan kalimah, pek lengkepan kalimah di handap ieu. Dilengkapi kalimahna pun bapa namina saha, pun biang namina saha, pun adi namina saha, pun lanceuk namina saha, pun bapak ayah atau bapak, pun biang teh ibu nya mamah, pun adi ade, pun lanceuk kakak. Jadi saupamina aya fotona mangga dilebetkeun ka dieu, pami henteu mah nya wios teu aya ge. Tah salajengna ayeuna anu ka 32 halaman 32 dibuka. Ngaregepkeun carita. Bapak Ibu guru bade nyarita pek regepkeun caritana. Regepkeun carita. Perhatikan, simak. Bapak Ibu guru mau bercerita atau akan bercerita. Silahkan regepkeun. Regepkeun teh disimak ceritanya. Wasta abdi Rina. Nah, wasta abdi Rina. Umur pun bapa namina Arman. Pun biang namina Mirna. Abdi gaduh dulur 2. Pun lanceuk namina Ima. Pun adi namina Reja. Wasta abdi Rina. Nami abdi, nama saya Rina. Usia 7 tahun, umur 7 tahun. Pun bapa namina Arman. Bapak saya namanya Arman. Pun biang, ibu saya bernama Mirna. Abdi gaduh dulur 2. Saya punya saudara 2. Pun lanceuk namina Ima. Pun lanceuk apa? Kakak. Kakak namanya Ima. Pun adi namina Reja. Ade namina Reja, adik namanya Reja. Nah, dia diapalkeun nya wasta abdi Rina umur 7 tahun, pun bapa namina Arman, pun biang namina Mirna, abdi gaduh dulur 2, pun lanceuk namina Ima, pun adi namina Reja. Tah ayeuna mah digentos. Jadi pun bapa namina saha. Tadi dia ngajawab pananya. Jawab pananya ia dihandap. Sabaraha taun umurna Rina? Saha ramana Rina? Saha ngaran ibuna Rina? Sabaraha urang dulurna Rina? Saha ngaran lancikna Rina? Saha ngaran adina Rina? Nah, di besok diisian nya pamit cekap dina buku tulis. Pamit muat dina buku paket pamit teu catatan di buku tulisnya sok halaman 32. Karatos sok belajarna sing sumanget, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.